sugan dilobakeun kesulitan teu sugan dikurangan nilai diteken teu atau naik nilai nanti begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang tanya ahli ekonomi silih lempar bagaimana sih per detik ieu encan aya kajelasan kurs Indonesia rupiah encan aya kejelasan tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong non gitu ngaranna Jepang terus Timur Tengah dan lain sebagainya tapi pang tenang-tenangna di Indonesia di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae tenang sebab naon sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae Indonesia tenang guys bari keur dicontoh Indonesia dicontoh lantaran teu berontak masyarakat teu berontak sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana $11.000 berarti kan $1 teh ya 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15 tenang bae namun ditanya euy dia dolar sabaraha sabodo dolar ieu sabaraha teh sabaraha sapira aing geus lain ieu negara presiden saha teu nyaho aing mah aya tahu presiden datang ka teu nyaho aya presiden atau boro-boro presiden mun ditanya hei bupati siasa nyaho urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan presiden kita Pak Harto wakil di bejaan menteri kabeh menteri agama di bejaan kuari budak sakola di bejaan kula sok nanya anak ai menteri agama urang saha duka emang menteri wartosan ku guru itu guruna gitu apalun Indonesia urang mah keur sakola teh ka bupati urang saha eta teh camat urang saha dibere nyaho tah ku guru camat urang saha lurah urang saha bupati urang saha wakil saha gubernur saha jadi nyaraho terus engke menang sabulan di bejaan deui tetep Pak Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang pinter urang ke presiden urang saha wakil saha terus menteri saha kuari mah budak mun ditanya teu nyahoan menteri luar negeri saha duka menteri dalam negeri duka menteri agama duka ieu mah geus we duka nestapa ieu mah teu nyaho geus bosen deui 2000 teh jarah masyaallah. Nah ieu urang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus Rida. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan Rida, bahkan pekerjaan Rida. Nah ieu bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin tetap sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima geus anu teu bisa diterima tetep nyana dihukumi murtad geus tidak tobat lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam negara Islam geunah aya nu murtad panggil titah tobat aya nu teu salat panggil titah tobat teu daek tobat nyana teu salat zuhur tanggukeun ka asar tanggukeun ka magrib teu daek salat datang ka magrib isya tembak ayo sia tembak jelema sarolat kabeh hujan maling panggil potong cege sakieu tek maling deui potong maling deui sakieu tek nginahin kan orang walil kisosi hayatu ya ulil albab aya nu zina had nan muson ranjam aman negara nu mantak embungeun ge di laluhur DPR ge embungeun negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknya hese maling
hese mali. Kuari aya calon bupati. Di sana calon bupati atau calon gubernur. Nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sanajan di negara demokrasi. Pembangunan sesuai jeung kitu mistina. Nu ieu mah bajingan teu nyahoun. Bodoh. Nu ieu pinter, nu ieu bodoh. Ngan nu ieu rada loba duit. Nyebar. Ieu nu si pinter, nu si bager, nu si bagus moal menang. Ieu si bodoh di daruku. Di dituna ge di instasina didukung. Ieu geus kajahoan bagus, bakal ngalaksanakeun undang-undang. Ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal awali law syahidu ridata. Maka netepi ngatasakal kang awal. Lamun nyaksen ya syuhud kabeh biridatin kalawan riddah. Fa'an karo maka inkar ya al-masyhud alaih hukima maka den hukumi opo bisyahadati kalawan syahadat. Falau qala maka lamun ucap ya masyhur alaih ucap-ucapin lapad kuntum mukruhan ingsun iku kang den paksa waqqa tabathu qarinatun lan terapihu ing mukruh apa qarinatun qarina kasih kuparin kaya boyongan pirang-pirang kufar sudiqo biyaminihi maka dan benerkeun ya masyhud alaih kalawan sumpah masyhud wa illam taqtadi fi qarina fala sudiq walau qala lan lamun ngucap ya karani syahidani ngucap-ngucap ing lapau lafadha lafza kufrin ngalapadkeun ya wong ing lapad kufur pada ikrohan maka ngaku yaman ya wong ikrohan indan paksa sudyaqa mutlaqan maka den benerkeun ya si wong halim mutlaq walau ma'tamarufun bil islami an ibnain muslimain lan lamun mati sapa wong kang den kinawruhi kalawan Islam ninggal saking anak lanang loro kang muslim karone paqala aduhuma maka ngucap apa salah suwijine karone ibnain ngucap-ngucap ing lapad irtadda murtad ya abu atawa ma'ruf pamata maka mati ya ma'ruf kafirun hari kafir pain bayana maka lamun martalakeun ya ahad sabab kufrihi ing sabab kufuraya ma'ruf atawa abu lam yarithu maka orang ngawaris ya ahad ing abu wa nasibuhu fai'un lan utawi babagian abu atau ma'ruf iku fa wa kadza in atlaqa fil azhar wa kadza lan halika iki nasibuhu fa lamun ngabotlakeun ya ahad ing dalam mungguh kaul azhar urang masih keneh nyaritakeun tentang riddah
anu di akhir zaman ayeuna murtadin teh pohara pisan lobana dimimiti ucap pagawean tekad kurang-kurang bisa ngajaga nama sing garesle sing kosewat kala luar tina Islam. Na'udzubillah min. Lamun Kangjeng Nabi baheula nyarita Islam asupna manusia asup Islam afwaja engke kaluar nage afwajan deh iza jaa nasrullahi wal aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj bakal nempo anjeun ka manusia bakal arasup yadkhuluna arasup ka agama Islam fi dinillahi afwaja bleg 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 gede Islam gorenganan ke di akhir ge kalaluarna afwajan deui bae bless kalaluar masya Allah tak sing hade geus ulah mikiran batur kuring memikiran urang we ngadakwahan batur mah bisa orang kabeuleuh ieu nu repot ge cilaka mending ngadawan orang bae sorangan kuari mah ulah loba teuing mikiran batu nyukseskeun batu ai urang teh sukses zaman calon lurah urang nyukseskeun lurah calon bupati pilkada urang nyukseskeun bupati calon gubernur pilgub urang nyukseskeun gubernur di luhur panggung orenganan di akhirat urang teu sukses ngojai di neraka jeung ade hadas kan saukur 1 juta 2 juta diberen deres anu puluhan juta ratusan juta maksudna rada deres bae dibeuleum ge eta ngan ongkos doang ya insyaallah karugi-rugi otak geus paningan urang rapihan diri urang teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kumaha carana supaya Allah ridhoeun ka urang jika mari wa tuqbalu syahadatu biridatin mutlaqan bisa diterima syahadah panyaksina nyaksian tentang riddah secara mutlak cek sakaol yajibu tafsil wajib kudu dirinci sabab-sababna guys fa'alal awali law syahidu biridatin fa'ankara hukima bisyahadati lantaran bahasa wali hese didengekeun ku jelema tukang ngadodorong partai. Aduh, jadi teu asup ka ceuli teu asup. Jadi nu aya Golkar we di dieu. P3 PKB. Jadi ieu otak geus kudu di quarter ngareunana. Turun mesin. Ini bere bahasa wali teh nundutan bae. Cara kampanye teh gitu tah insyaallah berkadeuleuh meureun pi hasilan nanya
Iya mah pan biasa akhirat we. Jadi langsung karena urat saraf Zain nyaksik di kejaksaan setelah didahului oleh laporan bahwa si Prengki ia adalah kaluarti Islam. Duh, di akhir kuari Masya Allah jasa ya Masya Allah teh lain lalagaan. Antaran boga babaturan ya sekolah Kristen ke gereja asup Kristen. Boga babaturan Buddha bager aja sup dan ka kelenteng. Sup araras. Sanajan Kristen Katolik loba nu arasup Islam. Ayo mentek mempertahankan hidayah ya ses. Ada jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman minimal ba'da salat 3 zikirna. Oh cenah mah leuwih ti 3 aing ngariung ratusan. Tama lain jadidu teh mah la ilaha illallah cu Ambon. Bahkan bagi jauh ke Allah teh mah bagi Jawa tuh aya Jawa Ambon zikir, Jawa Ambon teu. Iya kok sekarang ieu tah. Nah, ieu si Prengki teh nu tadina Islam. Wari kadenge ku Ki Zaid, ku Ki Umar, ku Ki Bakar. Bawanyana pernah ngomong aing mah kuari mah asup Kristen. Aing mah geus lain Islam deui. Murtad berarti tanya. Murtad. Laporkeun ke pemerintah. Panggil si Prengki. Otomatis kan disidang. Urang kan nyaritakeun kos kieu aneh. Kok bisa kos gitu sih? Bisa disidang dipanggil. Urang inget ieu teh dimensina di negara Islam. Khalifah lain di negara nu model kos urang kieu. Ieu mah negara jurig kan urang mah ieu mah. Negara undang-undang buatan Belanda. Ya negara jurig berarti. Jadi cenah kumaha tuh kieu teh kumaha. Mang nang kolot urang baheula kieu teh kieu bae geus. Ieu kieu kumaha? Si mana nanya deui. Itu rasakeun bae ku sia betah kos kieu teruskeun atuh. Emang kieu kaayaanana. Teu betah atuh urang robah janu ngarobah negara mah urang. Nek dijadikeun negara demokrasi kumaha urang, nek dijadikeun negara Islam kumaha urang. Ieu mah kumaha urang atuh jan nagarana Janagara mah teu ngararomong. Tanah Indonesia Sabang sampai Merauke nu baheula aya 20 provinsi ku ari mah aya 30 sabaraha meureun. Eta pada eta teu ngararomong dikelola ku urang. Kumaha urang mah ngelolana. Geus atuh dipasrahkeun ka urang. Bener ngelolana, bener negara teu bener. Ku ari cenah bener kan atuh kumaha sia bae. Si anu ngarasakeun, si anu jara di DPR, si anu jara di pejabat, aing onam, aing merakyat. Sapira aing merakyat. Sia bener kadeuleu benerna, sia teu bener kadeuleu teu benerna. Terus sapira aing mangka di akhirat paling nih Pak ke malaikat. Kok Bapak sih? Tah, pamimpin abdi tah. Kumaha rasaan cek malaikat? Waktu dipimpin ku nya na adil tante deuleu bukuna bae Pak. Geus bae ulah hese-hese. Sakitu sapira rakyat atuh urang. Nah, kumaha urang. Ya. Zaid
Umar Bakar lapor bahwa Prengki keluar ti Islam murtad, berarti panggil adili. Kamu bernama Prengki? Betul. Lahir di mana? Dulu di Medan saya. Lahir saya di Medan, Mandailing. Sekarang kamu Prengki di mana? Sekarang di Bitung saya. Jadi si Elai. Aduh. Prengki, kamu tahu undang-undang negara bahwa apabila murtad nanti akan dibunuh? Tahu. Menurut laporan dari 3 orang, Zaid, Umar, dan Bakar, bahwa kamu keluar dari Islam, kamu telah menyatakan bahwa kamu ini adalah Kristen, betul? Siapa bilang, bos? Kamu dengan siapa bicara? Kok bos? Ya, maaf Hakim. Saya bicara biasa dengan bos, Pak. Jadi bagaimana nih kamu? Iya atau tidak bahwa kamu itu keluar dari Kristen? Tidak, Pak. Panggil Zaid, Umar, Bakar. Ya, duduk. Seminggu yang lalu bahwa kamu telah melaporkan yang bernama Prengki, lahir Medan Mandailing, yang sekarang ada di Bitung jadi si Elai. Ini telah keluar dari Islam, menyatakan bahwa beliau ini adalah beragama Kristen, betul? Betul. Kamu siap jadi saksi? Saya yang menyaksikan. Zaid? Betul. Umar? Ya. Bakar? Betul. Nah, iya kan bermasalah anak iya. Ayat 3 jelema minimal 2. Iluan Nyaksian bahwa Prengki iya keluar ti Islam. Saksi kuat tak saksi tak. Kemudian iya si Prengki inkar. Caknya anak ulama henteu ja. Henteu. Kuatan mana pernyataan inkarnya anak jeung saksi. Eta lain lagi permasalahan. Kuatan mana saksi 3 anu langsung menyaksikan bahwa Prengki keluar di Islam jeung inkarnya anak kuatan mana? Maka fa'alal awali nurutkeun kaul anu awal bahwa tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan. Andai kata Zaid, Umar, Bakar menyaksikan biriddatin dengan kemurtadan Prengki, kemudian fa'ankaro inkar Prengkinya, tetap hukimah bisyahadah, hukumi dengan syahadah. Lo dimenangkan Zaid, Umar, Bakar. Tetap baik Kristennya. Geus kita tobat lagi. Namun nyana tobat, baca 2 kalimat syahadat. Syahadat deui berarti aman. Nama kos kieu. Aya sarwiti leungit calana sempak. Itu puguh teu karu batur mah leungit dompet. Nyana mah leumpit sempak. Sarwiti. Sia kudu dangkat teteng be di dia di kawasan naon. Leungit naon dompet tah? Lain. Naon kartu KTP tah? Lain. Bah. Bener HP? Lain. Cenah teh kudu nyaho. Boleh lain kitu aing ngabantuan ka siapa? Aing dinten teh ge kasihan teh tetangga. Ayo coba. Sia leungit naon? Aing sedek ngabantuan mah teu naon. Leungit naon? Leungit sempak. Oh, warna ungu. Warna ungu mah teu mah atuh bendera Ismet. Sia naon? Emang kula ge cenah ke Persita main kula sok dikitu-kitukeun. Tolol sia mah. Bloon ieu sarwiti ye. Masyaallah, sarwiti leungit sempak. Aing mah isin ngadengeuna gawit.
sempak bae kudu diteangan. Emang tadi aku naon itu bisa lagi kiih, kana kiih. Dibuka poho make deui. Wah, emaknya kiih datang ka dibuka. Pan aing mah santri. Kudu diisangan, emangna batu. Aijol teh ya Zaid Umar Bakar. Nah, iya orang si Sarwitina ieu. Cekolit enak emang. Buku sia ke dia kenaon lid. Iya, ieu mah tos ngabantuan neangan nu leungit. Caki Zaid teh. Ingat. Ieu negara hukum. Sing hade aing mantas neuleuh kana kalakuan Sarwiti. Aing Umar Bakar Neuleuh naon tuh? nyana kakapalan Berdayung. Maksudna berdayung nyana tah di mana tuh? Di imah anu encan diresi. Heuh, berdayung atuh di ditu di laut. Eta kos kitu. Ciki Holid nu bener ieu sih. aing neuleuh Sarwiti Sia kan boga salaki. Oh yang kikieuan. tuh aing mah nyawa jain macem-macem bae segala berdayung segala naon atuh kos kieu ge aing deuleuh tajilbab dah Ceki Zaid ya aing pengalaman ya aing hirup teh pernah di Cianjur aing hirup pernah di Cipanas aing hirup pernah di Sukabumi eta kapan di Cipanas ari jilbab bae ai luhur di jilbaban ai handap disingsateun goblok Eta di Cipanas eta. Ulah lawor emang aing teu pernah di ditu. Cekolit meureun bagian ulah ngomong saya Zaid saya udah aing nyangka Eta tadi Cipanas teh karena itu jilbab. Bapak man liwat ke puncak ke Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ya sepuh bararagus Eta teh stok can anggeus. Tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab. baheula di Cianjur terus Sukabumi Masya Allah Jadi ulah katipu ku jilbab. beuh lawan lagi ustad atuh teh mah jilbab Di Indonesia geus kararias. kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85 tahun 85 kula ngaji palak di Papih Spolot itu kebenaran teu kebal teh tahun baru ieu mah halal hak kebelah kota setik eta masjid Pararinu musola pinu kula kaget artinya hebat amat di orang Cipanas bau datang ke anak dibawaan ke masjid terbalik anak pamajikan terus salaki mangis komo sapoe dua poe kukula ditanya isi ada hebat amat orang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat itikaf ieu di Tangerang mah moal aya nu itikaf kos kieu tapi di Cipanas mah hari itikaf kabeh salakina pemajikan barang ngobrol teh horeng lain itikaf imahnya na disewakeun kanu tahun baruan anggaplah pila lah cak nyana paling ya sampai 25 poe geus nyana mengasingkeun diri ka masjid goblok bin tolol eta orang itu eta ya kos itu segala ya Allah ya Rabbi berani sare di sisi masjid berani sare di mushola akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa terus nyaritakeun tentang muda-mudina mah diteruskeun we moal sama pengalaman anak muda ngaranna ge atuh eta rusak Cipanas di urang mah jangan naon
di urang mencana naon Tangerang tahun 85 mencana naon Cipanas geus rusak Cianjur geus rusak Garut leuwih awal rusak sebab deket ke Bandung di urang mah deket ke Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ke Jakarta usaha di urang mah ke Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek di Jakarta teh arusa balik ke masalah tapi Bandung Tasik ke Bandung lain sakadar usaha Garut ke Bandung lain sakadar usaha geus puguh urang Bandungna pangheulana rusak nu pangheulana mabok ngagele minuman Bandung pada tahun 80 di urang can aya nu mabok 81 can aya nu mabok di urang can aya 82 can aya nu mabok Bandung mah bos parareing Garut leuwih ti heula perkembangan perpendidikan leuwih ti heula karusakan ge leuwih ti heula jauh jeung urang mah basi bagus mantap Garut mah nu ngaran Rajaban sepi Muludan sepi Bandung sarua sepi di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deres tah sok aya kituan bae teh kiai mah cenah deres rada deres keneh deres aya keneh coba Garut coba Masya Allah Bandung Masya Allah nah ieu mah keur carita perbandingan laporkeun ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina panggil Sarwiti integrasi adili kuatan mana kuari Zaid Umar Bakar melaporkan langsung neule siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina wari si Sarwitina inkar nah sebagai pelaku nu inkar ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar teu ulama wari sumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran komo dihareupeun salakina mah tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina kuatan mana antara inkarnya jeung saksi dan mantap kuatan saksi tetap pengadilan kudu menerima saksi nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina babari ku ngaji mah komo lamun negara Islam babari tapi kulantaran negarana urang lain negara Islam kieu kaayaanana ambalaya setumpuk permasalahan di kejaksaan setumpuk permasalahan di EMA wah nuncan kabongkar nu geus dibongkar ge can selesai jeung aya nu henteu selesai kasus berbagai kasus di urang teh nah ieu mah keur nyaritakeun bae kajeung urusan nyana ieu mah keur carita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala selesai selesai benar surga benar neraka sakitu bae kuari mah tambah deui kasus nu ieu can beres numpuk jasa kasus tahun sekian kasus tahun sekian angges urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung ditangani jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah ada di gubernuran provinsi daerah baten kecamatan atuh ja kitu-kitu kene perurusan nama maka jeung teu selesai sagala rupa mantak aneh naon gaweuna atuh kuari teu selesai kos kitu tah ja hukum mah Al-Qur'an hadis narjamakeun Qur'an kemudian ijma nerjemahkeun hadis dikitabkeun tinggal dibuka kasus naon mantak ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising ngomong mah teu kudu ngabeten ngising mah pan kudu ngabeten ngomong lamun tas ngadal kocapi maka babelan jadi babarian ngomong abong letah teh tulangan jadi bisa dimenangkan tak saksi
Kalau kola lamun teh mah si Prengki ngomong kuntu mukrohan kaula nu mantak menyatakan bahwa kaula asup Kristen lantaran kula dipaksa. Lamun memang si Prengki pernyataan inkartina ucapan anak kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deuleuh korena kabeneran memang aya korena waqt tabat suqarina tuh. Nah kuari kajurung ku korena ka asli kufarin seperti ngaboyong nakupar. Jadi cek Pak Prengki teh begini Pak Hakim, saya ini warga negara Indonesia yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh karena negara ini negara Islam. Dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Said Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen, memang betul cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya. Kalau saya tidak mengatakan itu, saya akan dibawa ke Amerika. Nah ini kan bahaya. Nah kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nata bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika, loba jasa masuk Islam, ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu arasub Islam satu tidak boleh diganti nama sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab di itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, ia akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun teu dipake, ieu ge jadi masalah. Nyana tetap nama Amerika baik, kemudian nama kafir maksudnya, kemudian salibnya ngagantung baik. Padahal kolbu nama Allah la ilaha illallah mengamankan diri. Ketika ditanya nyana ditanya tetap baik, nyana mengaku Kristen baik. Sebab naon? Sebab loba jasa anu geus ditembak, dibunuh, ditembak, disek. Gitulah seputar peperangan, perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs, perekonomian. Kurang kuarikan ke perang antara yuan jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh perang da yuan jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun ta budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomianana. Aya anu merubah penambahan uang Jepang. Aya nu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negarana nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wah be kejaran-kejaran anak macam-macam. Ketika Indonesia nu ngomentar hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit henteu. Sukan dikurangan nilai diteken atau naik nilai nanti. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi
silih lempar. Bagaimana sih anu? Bagaimana sih? Per detik iya encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hong Kong. Non gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia. Di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang guys. Bari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana $11.000. Berarti kan $1 teh ya. 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Tenang Pak. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" Sabodo dolar ieu. Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing. Enggeus. Lain ieu negara presiden saha? Teu nyaho aing mah aya tahu presiden. Datang katanya hoya presiden atau boro-boro presiden mau ditanya, "Hei bupati siasa?" Urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan presiden kita Pak Harto wakil di bejaan menteri kabeh menteri agama di bejaan ku hari budak sakola di bejaan. Kula sok nanya anak, "Ai menteri agama urang saha?" Duka. Emang menteri wartosan ku guru? Itu. Guruna gitu apaan? Indonesia. Ulah waktu sakola teh ka bupati urang saha? Eta teh camat urang saha dibere nyaho tah ku guru. Camat urang saha, lurah urang saha, bupati urang saha, wakil saha, gubernur saha. Jadi nyaraho terus. Engke menang sabulan di bejaan deui. Tetep Pak Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang pinter orang kayak presiden orang saha wakil saha terus menteri saha kuari mah budak mun ditanya tinyawan menteri luar negeri saha duka menteri dalam negeri duka menteri agama duka ieu mah geus duka geus apa ieu mah teu jarang Is bosen deh di waris sejarah, masya Allah. Nah, iya orang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus Rida. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan Rida, bahkan pekerjaan Rida. Nah, iya bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin tetap sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima geus anu teu bisa diterima tetep nyana dihukumi murtad geus tidak tobat beh lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam negara Islam geunah aya nu murtad panggil kita tobat aya nu teu salat panggil kita tobat teu daek tobat nyana teu salat zuhur tanggukeun ka asar tanggukeun ka magrib teu daek salat datang ka magrib isya tembak ayo sia tembak jelema sarolat kabeh hujan atuh maling panggil potong cege sakieu maling deui potong maling deui sakieu tek nginaheun kan urang walil qisasi hayatu ya ulil albab aya nu zina had nan muson ranjam aman negara nu mantek embungeun ge di laluhur DPR ge embungeun negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknyana hese maling Kuari aya calon bupati di sana calon bupati atau calon gubernur nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sanajan di negara demokrasi pembangunan
sesuai jeung gitu mistina nu ieu mah bajingan teu nyahoun bodoh nu ieu pinter nu ieu bodoh ngan nu ieu rada loba duit nyebar ieu nu si pinter nu si bager nu si bagus moal menang ieu si bodoh di daruku di ditu ge di instasina didukung ieu geus kajahoan bagus bakal ngalaksanakeun undang-undang ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, depak ngadukung ieu, MUI ngadukung ieu. Wah, luar biasa ieu. Ieu ke calon gubernur bae. Ieu NU ge NU. Blon teh NU. Tetep ngadukung ieu. NU teh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Contohnya kula greget ka NU naon NU Tangerang teh NU Tangerang khususnya Banten eta teh ngadukung atuh teh kagoblogan NU pan aing teh di jero aing di jero NU teh aing kulturna aing sanajan aing teh lu praktis sia mah teu nyaranaho meureun aing terpukul goblok sia yang seureun aing kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut pan ieu teh Nahdlatul Ulama bod Nahdlatul Ulama sakali deui bod Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama masa ulama ngadukung cewek sih kok begitu sih cewek didukung dek dikamanakeun beungeut aing teh di jero NU dinten teh ge kultur aing teh sok ngabuka-bukakeun NU ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari aing ngariwayatkeun Kisah Hal Mahfud aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU berangkat berjuang keistimewaan anak begitu datang ke Banten aing diisingan ku NU goblok meureun aing teh jerona aing nah Bob dengan tuh ngomong nanaon ini mah kakar dibongkar ku hari bae tah ieu mah balik deui ieu bener dek ngalaksanakeun aturan ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukungna ka dieu geus puguh MUI geus puguh depak beralasan depak mah jeung MUI geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun ieu depak-depak kenapa dia bisa ngadukung ieu geus kadinya bae tah aturanna tah MUI kos kitu depak kos kitu dek mana piliheun gua sok ge jadi moal beres-beres urang dek ngabangun nagara moal beres-beres tungtung tujuanna negara itu bae mah teu MUI teu depak beres MUI depak malah aya di tubuh pemerintahan tah mah memangnya masa komplotan kadinya tapi ieu Nahdlatul Ulama kok bisa ngegilak sih mantak aing izin cenah kieu ulah sok kitu aing mah di kitu bae aja emang kiai gua teu ke gua sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU tapi ketika main NU tuh bagus ieu naonan emang NU teh diperhatikeun atuh diperhatikeun santri seluruhna memperhatikan NU ustad memperhatikan NU kiai memperhatikan NU ketika NU leping plan kasih si kagigir yo ieu mah kudu dibawakeun dadung ditarik sia ku aing jelas hese tuturkeun geus atuh deuk bangun bangsa jeung nagarana kandas deui hese geus kitu kumaha tuh teu kumaha geus sabodo nyana urang-urang ketika cenah kunaon teh uji tuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak mah dulu nabrak sia nyupiranana ieu mah urang papada urang bae ngomong teh lantaran urang ge papada NU
nya ulah disebarkan kemana-mana ulah imah pada orang mereka itu ngomong pada orang deui jadi ditung pada orang deui orang nyaho sadunia nyaho kabeh aduh masya Allah karim orang ese nyaritakeun ulama tuturkeunana NU sebagai figur di jerona aya bahsul masail pugunya di ditu nagara ribut muktamar nagara ribut masa ulama kos kitu ya Allah ya Rabbi kula ngutus aja pendi jeung pudoli kan itu kan itu milu muktamar kan itu milunya na kan itu teu datang ka ditu balik deui kunaon saya balik deui aya mere duit lah cukup maksudnya ge duit cek nanti geus lah teu kudu ka ditu sahabat anu menang geus urang mah amin bae geus hancur negara ieu lamun kos kada itu kabeh kos tadi tak wakil kula hancur ieu mah emang keur nyaritakeun hancur kabeh atuh mantak loba kiai nu gakulat kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai untuk berjuang perjuangkan ku sia hayangnya coba datang ke mana perjuangan sia nyungsep sia ya memperjuangkan naon sia tu aing hayang berjuang ge aing boga otak aing ge pikiran berjuang aing agama mejeuhna teu mun diperjuangkeun di Golkar agama bener teu mejeuhna teu mun diperjuangkeun di P3 agama aing ban urang mah bagian agama mau diperjuangkan di PKB bener tante ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkan melalui partai NU na ge eta kos kitu aya cewek atuh terus banan mere duit masa ulama kos kitu sih tah ieu sekedar nyaritakeun ala kadar mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik lebih bagus sebab etalah tuturkeun urang tapi wari geus kada gini ku ceuli aya tah di bagian NU pokona urang mah saha nu mere duit bae cek ya Allah ya karim gitulah guys lamun memang aya korena bisa diterima teh aya bisa walau qala wallahu a'lam